Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Manisiga den Iis, iya mah manisiga den Ismet. Ih, tadi pican mirip pisan den Ismet nyanden. Tosing naon den? Tosing siga jurig siga abdi bi. Is, tekengeng kitu den, pamali. Da kitu-kitu oge cara oge. Aya pamangan panginten den lah, mayahna geulis ari di wayuh mah. Kitu resikona. Mamay tanembalan. Kop kana bungkusan bray dibuka. Eusina roti coklat disemplekeun sagurat am dihuapkeun. Geus bi kamangkur teh geus bebeja. Biomah tanembalan kalah ka ngahariring leutik bari nimang-nimang orok. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Tanya biomah nanyakeun ngaran budak ka indungna. Ati tembal mamay pondok. Alah, neng Ati kutan ieu teh ululuh meuni golis. Ceuk biomah marah may. Geus beberes teh bi. Tanya mamay. Ditanya kitu ayeuna mah biomah neuteup kana buledan panon mamay lila pisan. Kalayan leuleuy keudepok biomah tumanya. Den, ada cek emutan bibi mah ulah ngiring bae kana nafsu. Anggur antosan den Iis. Hanas den pelai pipirakan da teu gampil. Atos we heula dugi ka jagjag ayeuna mah urang muli heula wae. Mamay tanembalan ngan saukur mencerong ka pangasuhna nu satia. Karasa benerna caritaan kolot teh. Dan teu gampil den bade papirak teh. Ibi ge kapungkur ibi, kapungkur basa bade pipisahan sareng si Abah. Teh, kemudian den jami terpelajar. Ibi oge meuni seseh teh den. Manggeus gandeng bibi. Tu aya bibidan ka dieu era. Cek mamay nyerengeh dipaksakeun. Tungtung roti coklatna dipicieun kana wadah runtah. Mitra kaum dangu kulutrak panto muka. Sup bubidan asup mawa kertas leutik. Bade mulih dinten ieu. Pokna Sumuhun bubidan. tembal mamay hagat
Iya tuh serat kelahiran anak ya. Tembal Bu Bidan bari sok kertas teh dibikeun. Mamai nampanan tuluy dibaca sakedeung. Teu pupuguh hatena ngarak kaca. Peka tuh biomah nyalukan heula beca cik. Enggak den enggak. Budak digolerkeun gigirin mamai. Leos biomah ngaleos. Mitra kaum dangu saleosna biomah budak ditetep ku mamai ditegas-tegas nya persis pisan Ismet irungna biwirna ngan bulu panonna nu can kaciri teh. Karunya teuing anak king. Mani can pisan dilongo kudu jadi bapakna. Batur mah mani sore isuk. Cek mamai na jero hatena. Ayeuna mah geus taya deui nu kudu dipikaberat iwalti ati anakna nu kakadak lahir ka alam dunia. Beral teuing cek pikirna Ismet mah. Sanajan rek teu datang deui oge, beh namah kanyah Ismet nu dibudalkeun saban ka ditu teh. Teu beda ti Jangji Pipin. Jangji lalaki di mana-mana wae oge sarua. Wadul. Mangganden. Gurutuk biomah asup. Mamai nangtung lalaunan. Koper leutik dijingjing ku tukang beca. Orok diais ku biomah. Mamai lempang selengkah ka kamar bidan Sutijah. Sabaraha ibu? Cek mamai. Dina nyaritana ngageter nahan rupa-rupa rasa kuasa ngajurukeun budak teu bapaan. Sagala kudu praku sorangan. Ari nenjo batur mah jadi nu ngora teh mandi barisaan. Sakapeung nu kolot gesok kadeseh. Tapi mamai mah teu hayang. Teu niat ngaguna sika kabagjaan Astri. Kajen dirina ajur tetumpuran. 10.000. Mamai ngaluarkeun duit 10.000. cek manehna ngagarendengkeun angka dina tulisan kwitansi. Duit 10.000 dina zaman harita mah kira-kira 1 jutaan. Zaman ayeuna mah kusiwal mamai muka loketna sok mikeun duit lambaran 10.000-an hiji. Hatur nuhun dan guru. Tah, angke tos ibu ka bumi dugi ka puput pusernya angke ibu ka bumi. Kumaha ibu bidan? Sumuhun angke tangtos ibu ka bumi dugi ka puput puser. Cek bidan. Mamai dijajabkeun ku bidan jeung suster. Tepi kagekna diuk dina beca. Ditetep panon poe nu lugayna can peti jauh tina pangreurehanana. Dianteur ku angin leutik nu ngulisi kendang daunan. Beca ngageleuyeung lalaunan. Budak nu kakarak lahir ka alam dunia dikekepan pageuh ku biomah. Simbutna nu kandal ngabunian awakna. Mamai imut bungah geuning boga anak teh. Keun teuing bapana mah teu hayangeun ngalongok oge. Mitra kaum dangu, najan laju beca ngeyated teu karasa geus tepi ka kebon kalapa.
Lebah parapatan deket terminal beca eureun dapat tali marga teh pagaliwota heureun usik. Sanajan dongeng ieu teh dongeng carita baheula tapi kota Bandung harita oge geus heureun ku usik mitra. Heureun ku tangtung. Nya bi omah. Kunaon den? Poho naon? Meuli heula SGM jeung botol susu tuh di pasar Kebon Kalapa. Mang, eureun tuh pentasan pangerenan bemo. Beca dipengkolkeun dalaunan. Seseleke kana antara bujur-bujur beca. Reg eureun di nu rada lowong. Kebi, dagoan. Cek mamai bari rek cengkat. Ih, ibi wenden, ibi wae. Manya, bade ku anjeun, kan ku ibi. Mamai imut. Nyaan bi omah teh satia pisan. Karasa kadeudeung jeung kasihna ka dirina. Duit dibikeun kana leungeun bi omah. Demi orok ditampanan ku manehna. Besar SGM hiji jeung kapas sagendulnya bi. Mangga den. Bi. Naon den? Botol susu. Botol susu. Enggak. Bi omah luak lieu ka sisi kagigir, kakenca ka katuhu, telila terelang lumpat. Mamai imut ka piasem. Ditetep bi omah teh tepi kalesna asup ka jero pasar. Mitra kaum dangu. Ari nenjo terminal teh mamai masuk ingeteun kana kejadian Bareto. Basa keur maheutkeun kasih jeung diri Ismet. Saban tepung sok dijangjikeun di tempat eta. Duaan ulin ka Karang Setra ngan saukur ngadon diuk atawa tumpak bemo kaledengkeun. Tumpak bemo kaledengkeun. Turun di pangeureunan pisan. Nyirop duaan sakedeung. Teu sangka sasongo buuk manehna ukur hayang ngulinkeun wungkul. Ismet teh geuningan. Dirina ngan saukur pangunggahan sabot manehna ngarasa bosen ka pamajikanana. Sanggeus ngarajetkeun hatena manehna indit teu tanggung jawab kana perasaan mamai. Papadaning kitu hate mamai ngarasa tegar. Geus puguh ayeuna mah belaeunna teh ati jimat dirina. Puputon nu disemat dina sanubari nu moal laas ku jaman. Panona gular giler neangan bi omah, tapi canjolna keneh bae. Kamana bi omah lila teuing? Cenah. Ngabrul jelema rupa-rupa wandana, rupa-rupa pepakeanana ngabrul di tempat pangeureunan beus. Moal salah nu tas di luar kota. Tapi mitra teu kuhanteu. Basa panona entep kalalaki di baju gurat-gurat bulao. Keteg jajantungna eureun sakedeung. Tetela Ismet. Tetela Ismet mani bangun deudeuh ngagondeng awewe. Tetela Sidik Astri nu digondeng teh. Barasat gur aya seuneu ngalentab dadana mamai dina mangsa harita. Panas ngabebelah. Kang Ismet. Duh. Ku ngeunahun. Sinurus tunjung. Hate mamai nyarekan geregeteun. Sabot aing nanonkeun nyawa. Ngeunah-ngeunah merentos di luar kota. Weekend jeung garwa.
Mana nu ngalengis majar hayang boga turunan teh mana nu cenah nyandung sote lain ngalajur nafsu mana bukti nama hanyangan seukur micen kabosen. Mitra kaum dangu mun kongang mah mamai hayang ngajerit ngagorowan Ismet. Tapi Ismet bangun antare ngaleng Astri. Nu dikaleng bangun lungse. Ogoan sia mani papelenyean kitu. Ogoan pisan. Gerentas hate mamai panas asa karera buku seuneu. Mun lempang we sing ajak ari di jalan mah. Cek hatena. Seuneu nu ngagedur beuki ngabebelah. Beuki deukeut Ismet kalabah manehna beuki ngagudag seuneu ngaduruk dadana. Mamang, tutupkeun deklitna kebul kawaro kebul tutupkeun. Tukang beca nurut. Lalaunan gulungan lalang saya beca dibukakeun. Katutup ayeuna mah tetenjoan nu teu pika ngeunaheun teh. Mamai meremkeun panonati paparakat. Jumerit kanu kawasa nada dikuatkeun tina ieu kaayaan. Budak dikeukeup pageuh. Mitra kaum dangu teka nyahoan biomah lempang na geus aya di hareupeun becana. Alah enden mani ararawis. Buru-buru bibi. Hah? Buru asup. Maju mang. Cek mamai. Nita buru-buru lempang. Beca dipundurkeun terus mentas ka jalan balong gede. Ayem deui majuna najan hate nu tumpakna henteu ayem cara tadi. Beul ka dieu den. Neng atina beul. Cek biomah. Budak dipasrahkeun deui ka biomah. Hate mamai karasa asa aya nu nonjok. Tuluy nyedak jadi kacida eungapna. Beh nama nyaan Ismet teh tukang linyok, tukang bohong. Teu daek teuing ati dibikeun ka bapana. Ati teh ngaran anakna nya Mitra. Bisi katepaan gede bohongna. Kitu cek pamikir mamai dina mangsa harita. Gas dieu jang, dieu up. Teka rasa beca geus dieureunkeun ku biomah. Mamai gancang turun, hayang geranyeun surat. Teu hayang pagih deui jeung si Ismet, kitu cek pikirna. Si kasebelan teh teu hayang. Mun langit aya dua mah hayang misah langit oge. Cek mamai na jero hatena. Enden sing alon angkatna. Biomah ngajorowok. Tapi mamai teu nolih caritaan biomah. Kop kana tas nyokot kunci mah. Guriwal dibuka sup ka kamarna geblug mebetkeun maneh. Pika nyerieun. Aing mah dug hulupat nyawa ngaluarkeun buah hati nu ceuk manehna dipiati. Ari manehna ngeunah-ngeunah. Teu sudi teuing kudu tepung deui oge teu sudi. Asa eueuh pisan ajan diri. Daek dijieun ubar bosen. Datang sayuna indit sakarepna. Teu meunang uar air, teu meunang cacarita. Jadi pamajikan bunian. Teu ngareunah teuing, teu ngareunah. Siga pisan diri wanita teu kudu sumerah wae. Kudu sabar jeung dari masa kahayang lalaki. Embung aing mah embung terido. Terido aing. Mamai cerik ditahan. Red kana baju Ismet nu gagantung dina kapstok. Kunyunyut didudut. Berai mukakeun lomari. Baju Ismet diburudulkeun kabeh beru dina ubin. Nden
biomah ngagorowok. Katenjoan ku mamay sareret biomah ngagolerkeun orok dina pangasareanana. Dorodod mamay ngagusur kursi. Cek naik kana kursi, kop kana koper gede nu Ismet, geblug dibebetkeun kana ubin. Brul ka kebul ngarapung. Korejat budak tapi peureum deui ayam kawas tadi. Kaberung ku nafsu nu ngagugudag. Teu sadareun mamay kana kaayaan ayeuna, jeleng maehna luncat tina kursi. Geus puguh karak ngalahirkeun. Kop baju nu ngalungburuk dina ubin teh dirau, bus-bus diasupkeun kana koper. Mun ayeuna datang rek sina indit. Gedig mamay ka tengah imah, guprak muka cilomari nu aya tempat kasetna. Kop kaset teh dipilihan. Nu pamere Ismet kabeh dihijikeun, rek dipulangkeun. Teu hayang neuneun hiji barang anu matak ngahudang ingetan ka Ismet. Teu hayang, saeutik oge teu hayang. Basa manehna ngagede-gede ka kamar, nah atuh teu ku hanteu karasa aya nu nyeri dina beuteungna. Breh deui ka Ismet nu pagegeye di stand plat bieu, rai deui ka keheul, sup ka kamar, kaset dibulen, bus kana koper. Mitra kaum dangu, ea kadenge sora orok ngear. Dina kaayaan kitu lir disedeg nyiruan mamay ngajenghok. Aya cai tina sora orok, teu pira ukur sakeslak tapi karasa mareuman seuneu nu ngagedur dina dada. Malepes parem, awakna leuleus lir dipupul bayu. Ati anak ibu. Harewosna haros-hos. Sirahna lalaunan diadekeun kana sirah budak. Sep pipi budak diseseup jero naker. Tapi basa cengkat sirahna karasa lieur. Leng. Asa katura lengan. Jeung nu mules dina beuteungna beuki ngarepan. Asa aya nu ngageleser beuki rosa. Astagfirullahaladzim, enden. Biomah kadenge ngagoak. Eta getih di mana eta? Sora biomah ngahudangkeun ingetan mamay. Red kahandap aya nu beureum, red kaluhur jorelat aya nu koneng. Rebu-rebu renyak hejo koneng hiuk asa aya angin nebak tarik pisan ngagebug sirahna. Jileug aya nu dijubah bodas narik bukna. Enden, astagfirullahaladzim, enden. Cek biomah jauh asa jauh pisan sora biomah teh kadengena ku mamay. Nu dijubah bodas teh ku sarupa pisan jeung mamay. Tuluy ngaleng bager pisan. Pok eta teh nu jelema tadi nu mirip manehna teh ngomong, "Mai cenah leuleuy keudeu, mikir atuh. Urang teh awewe ngora keneh. Keur nanahaon ngekeuweuk salaki deungeun, mending mencar geura. Dunia teh teu heureut, henteu mai, henteu sagede taeun urang, lega mai lega." Gitu. Mamay olohok. Nu sarupa jeung manehna teh ngajak lempang jeung sarua deui beuki heureuy kawas manehna. Awakna asa ngoleang, terus ngaliwatan Mega Malang. Bet berasna teh ka hiji taman nu pinuh ku kekembangan. Kembang ros beureum jeung bodas. Gek mamay diuk dina luhur jukut nu ngayapak hejo, nu sarupa jeung manehna neuteub deui. Bari pok ngomong, mending menta diberesan cenah buru-buru. Handai daek dilecek ku lalaki mah may handai. Itu mamay harita hayang nembalan, tapi sungutna balam lir dirapat. Nu sarupa jeung manehna ge bet cicing deui. Ngajak imut manis pisan. Karunya Kakang Ismet teh. Karunya jeung nyaa deui.
gerentesna. Pok nu itu nembalan, lah cenah make karunya teuing. Ari Ismet mah cenah kalah leuwih karunya ka Astri. Nembalan nu geulis teh siga bisa nyaho kana eusi hate Mamay. Kumaha tuh budak ari pisah jeung bapana mah? Cek hate Mamay, itu nembalan, becan ngartieun ieu cenah budak mah. Kuat kitu mun pisah jeung Ismet. Cek Mamay, itu nembalan deui mitra, nembalan deui itu teh bodoh cenah. Nu kasep babalatak. Mang Anggang oge cenah kasep. Gitu. Moh tukang dongeng mitra. Cagor. Nu gagah loba cenah. Mang Base aya, Ki Demang Kang Sule. Nya. Kang saha seueuran cenah. Ceuk itu teh. Kang Uban cenah, Kang Ahmad, Kang Yoga ge cenah ganteng cenah teh Cikadu mah. Gitu. Cagor. Mitra kaum dangu intermejo mitra urang teraskeun. Kumaha tuh budak ari pisah jeung bapana mah? Cika teh Mamay, itu nembalan, becan ngartieun ieu cenah. Kuat kitu mun pisah jeung Ismet. Cek Mamay, itu nembalan deui, bodoh cenah nu kasep babalatak, nu gagah loba kade milih butak teuing. Nya kaarti. Tembal Mamay. Ari itu nembalan deui, ngora keneh geulis keneh cenah tong butak kitu. Mitra kaum dangu. Asa sejen rasan Mamay teh. Aya mega Mamay ngagebeg manehna nungtun kanu geulis teh. Hatena merenyeng hayang balik, hayang geura nyesep ati. Anakna nya mending anggeus anjeung Ismet teh. Panyakit Ismet teh panyakit. Terila pok deui nu geulis teh nanya. Nah hayang balik ka ati ceuk manehna. Angger siga surti kana eusi hate Mamay dina mangga saharita. Ditanya kitu pok Mamay nembalan. Nya hayang balik, hayang geura mangku ati. Bet asa leuwih hampang ti tadi kaleyang weh maranehna duaan. Ngajugjug tempat nu beuki lila beuki handap. Asa sejen rasaan Mamay teh. Panona asa berat rek beunta teh. Tapi celina atra ngadenge sora nu nyarita. Irungna nyesep babauan ubar-ubaran jeung leungeunna asa aya nu nyakal. Tiis camewek. Telila aya cai sakacelak haneut masaan leungeunna. Sakacelak deui, beuki lila beuki loba, tuluy aya. Asa aya bibir nu antal kana tonggong leungeunna, haneut. Mamay. May. Sing imut gelis. Sing imut. Mamay. Sidik mitra sora Ismet. Ku hayang benta tapi panon Mamay berat pisan lir di beungberatan besi hese dibentakeunana. Lalaunan pisan Mamay ngabentakeun panona rarat-raret ka sakurilingeunana. Ismet nyekel leungeunna pageuh pisan. Siga nu sieuneun pisan rek lesot teh. Hatena jumerit rumasa kana sagala dosana. Tambelarna keur manehna ka pamajikan nu sakitu kadipuhanana ngajurukeun mustika atina nu 10 taun dilana di pikasono di anti-anti datangna. Mamay, ieu Kang Is ya. Harewosna. Tapi Mamay ukur neuteub sakedeung pisan. Reup deui peureum.
mamay, sing emut gelis. May, sidik sora Ismet. Ku hayang benta mamay teh hayang benta, tapi panon mamay berat-berat pisan lir di beratan besi hese dibentakeunana. Lalaunan pisan mamay ngabentakeun panona rarat-raret ka sakurilingeunana. Ismet nyakel leungeunna pageuh pisan, siga nu sieuneun pisan rek lesot teh. Hatena jumenit rumasa kana sagala dosana tamelarna karemehna ka pamajikan. Nu sakitu kadipuahna ngajurukeun mustika atina nu 10 taun dilana dipikasono ku manehna di anti-anti datangna. Mamay, ieu Kang Is mamay. May, harewosna, tapi mamay ukur netep sakedeung pisan reup deui peureum. May, Kang Is sapunten, bokna ngadegdeg. Kang Is, Sora mamay haros hos mitra punten. Iya Kang Is May. Ismet tanggah netep banget mamay. istri putra teh Kang Is. Ismet tewasaeun nyarita nanaon. Ukur ngagalemohan leungeun mamay. Terang jungjunan gerada manggelis. Kang Is gede, Kang Is ge tadi tos ti ditu. Ku Kang Is ge katingali mamay mulih dina beca tapi duh Gusti. Hate Ismet noroweco. Najan nu kedal ukur embutna bibir jeung ranya-ranya nyieun imut nu dipaksakeun. Tetepna antep kana beungeut nu pias koneas. Sakitu capena mantas ngajuru disangharepkeun kana pasualan anu matak mebeutkeun hatena. Lir kaca ninggang batu pepeus ajur tangtuna oge. Kang Is sapunten May. Ibuna Astri teh pupus. Jadi Kang Is kapaksa ka Bogor. 10 dinten May. Cek Ismet dumareda. Kang Is gara uih kaca Astri uih. Sora mamay haros hos. Berbay aya nu kaluar tina sela-sela panon nu peureum teh. Laun pisan nyorodot, beki lila beki gancang, sap diusap ku sapu tangan Ismet. Sausap berbay deui, sausap berbay deui. Hapunten Kang Is May. Hapunten Kang Is, alim. Alim. Mamay gigideg tarik. Rosa pisan. Siga nu hayang ngaburakeun ka keheul nu numpak jero dadana. Alim ngapunten Kang Is mamay teh. Alim. Alim, alim. Ismet nyuuh kana leungeun mamay nu masih dikekeweuk ku leungeunna. Hampura Akang, hampura Akang. Geus tangtu mitra mehna moal percayaeun. Moal percayaeun yen hatena rajet asa disasaak. Linu jika digerihan ku hinis. Sakitu lilana dialung boyong karisi. Tirila kadeng ya suster. Barang nerojol kadinya. Saya nama ulah waka diajak nyarios pa cenah kantunkeun we heula sina seueur kulem. Cek suster. Dikitukeun ku suster jeung Ismet sengkat lalaunan. Nu peureum bade nginghak ditetep deudeuh. Awakna ngarengkog ngadeuketan. Buk mamay diusap, celengok, tarangna dicium. Suster ngalius micen banget. Kareret ku Ismet ku juru panona, suster teh nukangan ka manehna. Diusap buk nu lemes hideung teh. Dina dada seseleket, rasa deudeuh jeung nyaah. Indungna anak aing maneh teh.
gerantesna. Pipi nu pinuh ku cipanon teh diusap ku tungtung irungna, ngok diambung. Nyah mamai bentah. Mai, sing enggal dah manggelis. Suneulanya, Kang Is bade uih. Pokna, tenembalan mamai teh mitra, ngan bibirna obah semurek imut. Tiis pisan bibir mamai teh, lir es nyecepna. Dada teuing panutan. Ngok diambung deui disesep. Dedeuh, nyaah Ismet teh. Mitra kaum dangu Ismet sengkat lalaunan bari ngaharewos ditompokkeun kana ceuli mamai. Sono Kang Is teh sono. Pokna. Senggah pisan Ismet kaluar ti kamar eta teh, heuh ti rohangan rumah sakit tempat mamai dirawat, dituturkeun ku suster nu siga jadi bareureum beungeutna. Ismet ge nyeh seuri bari pamit, lengkah mandeg mayong. Kahayang mah terus nungguan mamai nepi ka cageurna, nepi ka jag-jagna. Mangkat sekatarangan dokter paling sakedeung ge 3 minggu cenah mamai kudu diistirahatkeun teh. Tapi ari ras ka ati hatena ngadadak bunga. Can pati teges manehna ka buah atina teh. Mitra kaum dangu. Tadi teh Ismet rurusuhan pisan nepungan mamai. Kasampak ngan aya biomah keur ngagugulung orok, da cenah mamai mah kapaehan. Dibawa ka rumah sakit kudu disewaan imahna. Guragiru pisan Ismet ngajugjug ka rumah sakit. Najan hatena kacida beratna tapi kudu aya pamustunganana. Piraku rek ngararajet hate pamajikan. Jeung ngararajet hatena hongkoh. Ari kahayang Ismet mah duanana rarido, da moal dibeda-beda. Tapi mun duanana pada embung di bebener mah, dalah dikumaha duanana we diberesan ngarah adil. Ayeuna mah geus tentrem da boga ati, boga geus sanyaluh jaga, boga anu dibelaan. Puguh tujuan rek tisusu tidungdung oge. Jadi hartina lamun duana teu bisa diakurkeun. Nu artina diakurkeun teh akur pada rumah tanggana gitu. Rek diberesan duanana. Keun bae cenah da geus boga anak ieu, main rek fokus we ka anak. Tekung si ditawar beca teh selak we ditumpakan ku Ismet. Biasa Ismet mah saban nganjang ka mamai tada mawa mobilna, sieun aya nu nangenan keur parkir di dinya. Rapih. Mun seug nyahoan Astri tada teuing nyerieun hatena. Komo ayeuna mah keur meujeunna ka nyerian ku indungna. Nu matak Ismet teu wasa ninggalkeun teh ku teu inget-inget we sajero di Bogor teh. Palih mana pajagalan tenden? Cek tukang beca. Ngulon saeutik jang. Tembal Ismet. Beca mengkol ngulon. Rada digancangkeun. Ismet muntang kana jaruji beusina. Mitra kaum dangu ngan sababaraha imah ti pengkolan teh. Leok beca mentas. Reg dihareupeun imah sewaan mamai. Imah teh rehe simpe. Abong nu bogana keur ngagoler di rumah sakit. Tekung si diketrok panto teh date ditulakan, berai bae dibuka. Kasampak di kamar teh taya sasaha, ngan orok we keur sare ngagebra. Katayap, Ismet kekatayapan ngadeuketan. Geus deukeut meh daku. Hatena nyereset, perih. Tapi aya rasa bunga nu kacida rongkahna. Ti corona berat, angeuna sesek. 10 tahun lilana manusia leutik teh diarep-arep datangna. Ayeuna aya hareupeunana, tapi kudu nyorang jalan nu kacida tarahalna. Anak aing
Ada kainnya. Harewosna cuma limba, bet asa ngimpi. Tapi orok nuker sarete angger tibra. Ditetep ti mimiti buukna, tarangna, irungna, bibirna, persis manehna. Kakara dina dirina ngarasa bagja, rajaning bagja. Ajen diri nu baheula asa kacida leutikna, kiwari mah asa gede kabina-bina. Ciciren nya manehna teh lalaki normal, nu nya lalaki. Ras kain si Nyurohim nu sok ngagonjak, cenah si Ismet mamintul. Entehim tesing mintu atah buktina tah. Sekerentas hate Ismet marah mai bari netep orok. Mitra kaum dangu kulisik budak teh ngulisik mitra mantak pikalucuan nyah benta Ismet seuri budak teh bet kucap kicep cenah orok baheula mah ari can 40 poe mah can bisaeun benta abong budak orok zaman Apollo basa budak heuy Ismet ngagik-gik seuri gancang ditutup ku tonggong leungeunna. Ulu huai pokna leungeun budak dikaluarkeun tina buleunana tal diantelkeun kana pipina karasa mani lemes pisan diusap-usap kana gadona ramona dicabakan hiji-hiji lucu maila leutik ngok deui diambung diciuman. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.